ketika si bungsu tiba-tiba hareeng. Tah video ayeuna mah dimimitian ti jam 10 peuting. Caritana namah ieu teh pulang jarajan baso cenah. Jolreup we pareureum bebenyit teh. Atuh kari si bunit we nu buncelik teh sorangan. Arek ngiluan peureum can tunuh ieu teh. Matak urang beberes we cekeng teh. Ke heulaanan urang tutupan heula. Bukakeun deui. Tuh langsung bararesih we. Cing anu ieu urang tutupan deui. Bukakeun deui. Tuh langsung rapih we ieu ge. Alhamdulillah singkat cerita ieu dapur geus bersih gulawing. Hayu we ayeuna mah waktuna istirahat besti. Tapi samemeh naek teh ulah poho urang pareuman heula lampuna. Tuluy we urang geuingkeun eta bebenyit anu geus talalibra. Ieu gara rugah ieu urang ampih. Atuh jepret we ieu di pareuman lampu anu terakhir. Hayu we ayeuna mah urang bebenah. Singkat cerita ieu di jam 3 Janari tiba-tiba si bungsu tejol panas nyebret saawak-awak. Untung nama si buni teh ngorejat we ngompres tarangna. Barikot gunam galecok bakat ku panas meureunan. Singkat cerita ieu geus nepi di waktu isuk-isuk sekitar jam 6 leuwih. Kulantaran eta si bungsu teh panasna teu turun-turun. Matak hayu we urang bawa ka klinik urang pariksa. Ning ieu samemeh indi teh urang jaketan heula. Dakot harariwang atuh besti. Da sapeupeting teh hampir teu sare. Ari sugan teh si bungsu mah bakal salamet moal kabagean. Heueuh da ari pagi linggisik unggal poe meureunan. Santeuna we bakal ka hebos mah. Mimitina si pangais anu kabancen teh. Tuluy tepa ka si bunit. Heueuh ngeun untungna teh teu lila si bunit mah. Diterehkeun we meureunan ku Allah teh da loba uruseun. Tah ieu si bungsu geus asup ka ruangan. Tuluy we dipariksa ning tah. Beres dipariksa teh jol hayang ulin ka Indomar ieu budak teh. Heueuh apanan memeh nginum obat teh kudu ngeusian heula perut cenah. Kulantaran ngadahar sanguma sebel cenah majar teh. Jadi we mamna hoyong ku roti cenah. Barikot ngajereg-jeg ning tah dibawa ka nu kieu mah. Singkat cerita ieu geus nepi deui di rorompok. Sarapan rotina geus beres. Lanjut we ning ieu ku si bunit teh dihuapkeun si ubarna teh. Sok wayahna bungsu ngarah tereh jag-jag deui. Si bungsuna geus istirahat. Lanjut we ning ieu si bunit mah urang naheur cai. Kulantaran di imah teh kot eueuh cai haneut-haneut acan. Tagenkeun jelegurkeun we seuneuna. Lanjut deui ayeuna mah urang ngajelegurkeun runtah ranteh. Ning tah torojol we juragan pulang ti balong miceun sampah baseuh. Tah ieu si bunit bagian mulasara sampah garingna. Da sabenerna mah ieu teh can kot ngahunyud pisan sampah teh. Heueuh mung pangmeungpeung keur nyase we ieu teh. Jeung sakalian ngarah aya videokeuneun we ning ieu. Singkat cerita sampahna geus ngajelegur kabeh. Ning tuh teu lila cai geus asak. Tuluy we urang jorolokeun kana imahna besti. Alhamdulillah cai geus asak. Lanjut we ayeuna mah urang mulasara keur eusi beuteung. Tapi kela-kela urang ngamanian heula pepelakan sakedeung mah. Lanjut we ning ieu urang nyiksikan kangkung besti. Geus disiksikan mah antep we heula. Tuluy we urang ngojaikeun mie. Lanjut mencit endog 2 urang tah. Rudukeun bumbu mie na kabeh. Tah tuluy we si mie na hijikeun kadinya. Kucak kocek goledakeun we kana minyak panas tah. Tuluy we dibulak-balik ngarah asakna teu sisirikan. Geus asak mah langsung we hanyatkeun kana piring. Lanjut deui urang mulasara kangkung anu tadi. Kulantaran si bungsu teh hayang mam jeung sayur.